urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor. Ki, sing kuat tuh 2 jam deui kabuka mah. Nah si Jang make jam tangan segala rupa. Ari si Aki kan jang nantukeun waktu atuh Ki. Atuh nangtukeun waktu mah ku alam we. Ku alam kumaha? Lamun isuk-isuk ye, mun budak sakola ngabring arinit ka sakola, eta teh pasti jam 7. Oh. Engke lamun baralik barudak teh ngabring. Baralik ka imahna, eta teh geus pasti jam 12. Tah, kieu Ki. Lamun nantukeun jam 1 peuting kumaha? Gampang kan Jang. Gedor imah pacamat. Dor pacamat sahur. Dor pacamat sahur. Pasti pacamat keluar. Nah, sahur waya kieu kakarake jam 1. Hadih. Aduh, ngeunah ya pencetan teh. Ki, menuju puasa, keluar Cipanon jeung Kesang batal teu? Tuh. Asik. Tadi tuang rujak cuka rada teuing. Aduh.